Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung tebang di sarang Mas Teko. Yuk bantu tap-tapnya, mudah-mudahan tap-tapnya menjadikan tap yang bungkul gitu. ngopi pe. Oh, kebenaran orang pun enak usahakan kopi Mas. Sok aluta. Orang ngarek nyaingan kopi luwak Mas. Orang enak eksperimen. Kok gimana sih bisa cerdas otak? Kudu sekolah nyen kopi mah Mas, yang penting kadaekan. Jangan nanya sekolah segala. Emang butuh ijazah jadi tukang kopi? Somplak. Ya, si John salapan ta bartender kopi ta. Manena berjaya sekolahna teh mana hiji kebanggaan. Tentang tuh eta John sekolahna sekolah kopi. Mari keterampilan, mari kerajinan, mana bisa nge-mix ngaranna teh. Orang kita nyobaan ka Mas teh kopi hasil karya orang teh, hasil fermentasi orang. Ya, halus. Mas bisa membedakan tuh kopi istimewa, kopi nikmat, kopi robusta. Soalnya Mas mah biasa kopi warung. Jelema teh sancan mana ngomong teh urang teh geus sabar nyobian kopi be. Kopi mah rasana pahit. Pada dasarnya mah kopi kabeh pahit Mas, tapi di sisi pahit eta aya anu semu asem, anu hamis. Pada orang meuli di mana eta kopi? Di mana eta? Ante meuli da urang melak sorangan. Somplak nah tuh bieu mana ngomong meuli aja melak sorangan mah ngejedok we mana teh. Bibitna mah urang tenang meuli Mas, da urang teu bisa nyieun sorangan bibitna mah. Melakna di mana mana kopi eta? Ngajakeun melak atuh urang menawaran kopi da moal ngarti. Aing lain teu ngarti kumaha man. Astagfirullahaladzim beng, aing mah nu melak kopi apa carana? Maneh sebagai eta sebagai tukang kopi maneh pandai kudu bisa ngerasaan kopi teh. Urang mah geus jelas Mas, selera urang, tapi kan teu cukup selera urang teh kudu selera konsumen kumaha, mata urang nyobaan ka Mas. Amun nyobaan sok buru-buru maneh nyieun kayak ku aing tuyup. Kita kemarin aing teh jelema anu pertama ngadar kopi maneh. Kan urang teh tadi teh rek nyieun, Mas nya loba ngobrol wae atuh. Kan aing sama jeneng ngelep. Teu cieu maneh teh adek manyeunkeun kopi teu maneh ke urang. Matak nabaran ge erek atuh mentong ngobrol wae jeung telepon atuh siga jelema anu. Aing mah peupeurieun maneh ngobrol ti ulah jeung asbak cing atuh eta telepon mentong diajak ngobrol. TikTok beng. Aing keur ngelep maneh teh. Urang teh aya maneh teh supaya nyeun kopi. Bukan maneh tadi ngomong Cerang. Enggak lah urang nyokot lah kopina. So. Gitu. Ya, Mas. Bener hebat euy. Ieu kopi China sang maneh bener pisaan tah. Ari kopi asli mah kudu asal. Iya kudu ngebudah kieu mun ngopi teh. Cobaan. Seungit maneh pisaan euy, maneh bener pas maneh jadi eta tukang non teh nu tadi teh. Urang eksperimen aja gila, otak enak hasilna kumaha. Iya bener maneh China cai panas ya. Panas. Si kumaha rasana. Teh. Yuk, kopina naonnya aya hasilman. Apa cek urang apa eta teh hasil fermentasi, urang cobaan uji coba, urang nyobaan baturkan aya apa fermentasi kopi luwak. Nah, urang nyobaan, urang geus sarua. Ieu geus sarua aya luwakna ieu teh nya mede kayak luwak gitu tah. Ngan ieu hasilna nyengat sia beng. Tah eta teh nu ngaranna teh hasil ngamik tinu fermentasi. Fermentasi naon deng? Kan urang coba bersaing kan itu mah kopi luwak gitu eta urang mah ku ucing Mas. Goblok somplak sia teh. Aing sobat kali ngeregot sia teh. Kumaha rasana gitu. Eueuh ti dituna sia teh kopi eta mah lain luwak sia teh podol ucing goblok. Karena ngaranna ge eksperimen Mas, urang teh nyoba-nyoba batur ku luwak, pende urang luwak hese. Urang nyobaan ku ucing. Tah ieu ucing ieu. Sia mah sarua beuki kopi tuh sarua keur. Nya baledug sia mah kopi ucing teh. Ari maneh somplak teh aing teh dijieun manusia eksperimen keur maneh. Heuh Mas urang dauh deui nitah nyobaan saha gitu. Nyobaan saha batu mah dibayar sia. Jadi jelema eksperimen teh aing mah nyoba teh dibayar, nyoba podol ucing, somplak teh. Ari eksperimen maneh we atuh. Tuh urang teh asa. Sok maneh cobaan geus ya.